Nyata geningan supatati ilung maun teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandunganku diri aing anu jadi anak anu kakar galihirkeun teh bet kieu kaayaan anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meunang diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awaki nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Suangsi beki panasaran hatena sabab panarajangna tetela bisa disingkahan jeung diimbangan lawan. Kurang ajar. Mana tetela bisa ulin jurus geningan Si Belang. Awas ya. Suangsi ngarangsek deui maju, jelas panarajangna leuwih cepat batan tadi. Si Belang kaget ningali tandang lawan sabab Suangsi ngagunakeun ilmu gabungan antara ilmu tapak geni jeung ilmu kirujan dikombinasikeun. Sedangkeun Suangsi oge kawilang kudu ati-ati dina ngalakukeun panarajangna sabab Si Belang tetela bisa kana jurus jeung gerakan ilmu silat anu biasana kacangking ku jago anu geus lila makalangan di dunia kajawaraan lantaran memang geus menang bimbingan ti Mbah Jaluju.
Asep Bolang dina waktu harita kaopat urang anggota gegak roban mere perhatian sangkan tatan-tatan. Awas, perhatikan ku ilaing kabeh. Nyai Suwangsi dina seukna engke tangtu bakal nyeret si Belang kalebat tempat urang. Di mana engke dewek bakal mere parentah, iraha kudu ngagunakeun jaring pikeun ngarungkup si Belang. Ingetkeun, ulah waka ngalakukeun tindakan naon-naon lamun can aya parentah ti dewek. Beres Kang Asep. Ngan eta nyaanya si Belang garang kitunya paingan antara urang eueuh anu mampu nying hareupanana tinggal itu. Pokona dewek itu diberi kesempatan. Dalah lamun dewek diberi kesempatan mah pikeun ngalawan. Moal make jeung kudu kunyu Suwangsi, dewek oge sanggup pikeun yang kalak si Belang mah. Asep Bolang siga anu heueuh ari ngomong mah. Opat urang anggota karaman gagak roban eueuh anu nyarita naon-naon. Tah tetep urang carincingnya ulah ngalakukeun tindakan naon-naon lamun acan aya parentah ti dewek. Ngan urang kudu iatna waspada kana kaayaan si Belang ayeuna. Dewek boga keyakinan Nyai Suwangsi bakal mampu ngungkulan si Belang. Asep Bolang bangun anu yakin pisan kana kamampuhan Suwangsi anu bakal mampu ngungkulan si Belang. Suwangsi naker tanaga jeung pangartina pikeun bisa buru-buru ngarubuhkeun jeung nyang kalak si Belang. Tapi si Belang memang teu gampang dilumpuhkeun kitu bae. Kaayaan si Belang jadi tambah garang, sanggeusna ngarti yen anu jadi lawan teh dina waktu harita mampu ngimbangan panarajangna. Bari ngelakukeun panarajangna, si Belang ngaluarkeun sorana. Suwangsi buang diri ka tukang nyingkahan panarajang si Belang. Untung kaburu buang diri, lamun setelat saeutik beuheung ngatangtu kasamer ku cakaran ramoleungeun si Belang anu kukuna paranjang. Edan, nyaan teu bisa dianggap enteng ieu mangkluk teh. Bener-bener ngabahayakeun ieu mangkluk anu disebut si Belang teh. Aing kudu bisa ngungkulan jeung yang kalak ieu mangkluk ye. Samberan angin panarajang sapasang leungeun si Belang kawila ngabahayakeun pikeun lawan. Sanajan bener si Belang ngalakukeun gerak panarajang anu garang, tapi Suwangsi ayeuna mah leuwih ati-ati. Lian ti eta manehna memang menang dina pangalaman. Salila ieu Suwangsi geus sababaraha kali bantro kakuatan, tapi lawan mampu diungkulan ku Suwangsi. Elmu tapak geni jeung elmu kirujat anu digabungkeun ku Suwangsi kawilang berat disenghareupanana ku si Belang anu acan lila menang bingbingan ti Mbah Jalujju. Tapi kanyataan anu satarusna Suwangsi memang menang angin. Sabab harita bisa ngasupkeun panarajangna kana anggota badan si Belang. Si Belang ngagero bari ngabangkieung awakna ka tukang. Suwangsi jadi beuki gede hate, tur boga kayakinan bakal mampu ngarubuhkeun si Belang. Duanana memang pada teu nyaho upama tarung ijen jajaten saperti kitu teh sasatna indung jeung anak. Komo Suwangsi mah anu geus kalimpudan ku pangaruh-pangaruh kotor dina jiwana. Geus eueuh be ingetan
yen anu jadi anak kaayaan jasmanina teu jauh beda jeung si Belang anu ayeuna rek dicangkalak ku manehna. Si Belang mancukeun deui tangtunganana. Kawilang bandel oge, padahal Panarajang Suwangsi anu keuna kana anggota badan si Belang ngandung kekuatan ilmu tapak geni anu panas tur bisa nutungkeun kana kulit lawan. Suwangsi netep seukeut ka si Belang bari ngagarendeng ngomong sorangan. Nyaan, hebat daya tahan si Belang. Padahal Panarajang aing anu piekeun kana sasaran teh ngagunakeun kekuatan ilmu tapak geni, masih keneh mampu mancukeun deui tangtungan. Mun kaya kieu mah aing ulah setengah-setengah dina ngalakukeun Panarajang ieu mah ye. Suwangsi ngawangun deui pasangan netep ka si Belang, sedengkeun si Belang katingali harita nyangereng bari ngaluarkeun deui sorana. Beuki nafsu lantaran geus kabeunangan ku anu jadi lawan meureunan. Si Belang ngawangun pasangan luyu jeung jurus ilmu silat ti Mbah Jalugjug anu diajarkeun ka manehna. Maneh memang hebat Belang, tapi kahebatan maneh moal bisa ngungkulan ajen pangarti kuring sia. Nu matak wayahna lamun ayeuna dicangkalak sia maneh ku aing deuleu, eta kalung berlian anu dipake ku maneh kudu jadi milik kuring sia. Awas up. Ya. Cerak jelum. Harita Suwangsi maju deui Narajang, jelas Panarajang leuwih garang jeung cepet batan tadi. Sabab ayeuna mah geus bisa kaukur nepikeun ka mana tahapan ajen pangartina si Belang. Suwangsi terus ngarangsek ku Panarajangna ka si Belang, ngajadikeun si Belang ulur-uluran ka tukang lantaran kadeseh kurang sekan Panarajang lawan. Suwangsi memang ngahaja ngalakukeun tindakan seperti kitu sabab ngagiring si Belang ka lebat tempat di mana 4 urang anak buahna anu diluluguan ku Asep Bolang geus sayaga diri pikeun metakeun jaringna ngarungkup si Belang. Si Belang tetela teter kawalahan nying hareupan runtuyan Panarajang Suwangsi. Tematak aneh lamun Panarajang ti Suwangsi harita kena kana sasaran. Ceprot. Si Belang ngagero deui lantaran nyeri meureunan bari ngabangkieung mundur ka tukang. Ngabangkieungna nuju ka lebah anak buahna Suwangsi anu ngadagoan. Asep Bolang ningali ayana kasempetan anu hade, atuh geus teu miceun deui waktu langsung harita ngagero mere parentah ka 4 urang anggota Karaman Gagakroban. Jaring siap, ya, rungkup jaring. Meh dina waktu anu bareng, 4 anggota Karaman Gagakroban harita metakeun jaringna masing-masing pikeun ngarungkup si Belang. Dina kaayaan si Belang ngabangkieung dadali degan terus dirungkup ku jaring puguh be teu bisa nyingkahan kana eta kaayaan. Dina kaayaan si Belang motah barontak hayang ngalepaskeun diri tina rungkupan jaring, Suwangsi ngalakukeun gerakan anu teu bisa deui disingkahan. Urat-urat penting dina beheung si Belang dipencet ngajadikeun si Belang mudupruk leuleus tanpa daya. Kudupruk lumpuruk si Belang ngalumpuruk leuleus taya tangan pangawasa. 4 urang anggota Karaman Gagakroban jeung Asep Bolang pada kaluar di tempat panyumputanana. Suwangsi datang nyampeurkeun dina kaayaan paroman anu hegar marahmai. Tetela, da
sabaraha geuningan kahebatan si belang teh. Geus teu bisa deui gerak ayeuna mata. Lumpuh jeung ngalumpuru, leles taya tangan pangawasa. Tenang, geus dilumpuhkeun kieu mah nya. Moal bisa deui barontak jeung gerak ka si belang teh. Asep Bolang unggut-unggutan bari jeung seuri terus nyarita deui. Nyai memang hebat. Ngan akang geus teu kaget. Sabab ti barang mimiti Nyai ngalakukeun tindakan, akang boga kayakinan Nyai bakal mampu ngungkulan si belang. Geus henteu kudu micen deui waktu ayeuna mah Nyai. Rampas tah kalung berlian anu dipake ku si belang teh. Tenang heula Kang Asep. Henteu kudu kurung gusuh Kang. Borogod heula tah si belang. Leungeun jeung sukuna supaya henteu bisa ngalakukeun deui tindakan naon-naon. Cangaradan geus teu bisa naon-naon mah Kang, tinggal nyokot kalung berlian mah. Ngan, keun be heula nya, nyalsai Kang. Oh, jadi borogod heula si belangna. Sok atuh, diborogod heula tah si belangna. Asep Bolang mere parentah ka anggota Karaman Gagak Roban supaya ngaborogod leungeun jeung suku si belang, sangkan teu bisa barontak ngalakukeun tindakan naon-naon. Bari ngaborogod leungeun jeung suku si belang anu geus teu bisa walakaya. Anggota Karaman Gagak Roban ngumbar rasa kaambekna ka si belang anu kungsi nyilakakeun ka batur manehanana nepikeun ka tatu lantaran jadi korban cakaran si belang. Sok sia hudang sia belang, lamun heueuh mah maneh si lain dina waktu ayeuna bisa hoja sia. Ayo, lamun maneh bener hebat, ayo sia hoja sia belang. Atau lamun bisa ngalawan sok sia hudang sia. Dikain ye ayeuna tarum. Oh sok sia barontak belang. Hayangnya aing mah galak jeung liar teh, hayo hudang sia. Si belang harita pada narajongan ku anggota Karaman Gagak Roban kurang puas sigana teh saat cana ngaborogod si belang nibankeun heula panyiksa najongan awak si belang nu memang teu walakaya. Sanggeusna si belang dikaluarkeun tina rungkupan jaring sarta diborogod leungeun jeung sukuna. Suang si harita terus nyarita mere parentah ka anak buahna. Sok gotong tah si belang teh, urang bawa ke tempat urang. Engke ditu ulah bakal ngalakukeun tindakan ka si belang. Sabab kalung berlian anu bakal dirampas kudu kasaksian ku sakabeh anggota Karaman Gagak Roban. Asep Bolang neuteup kasuang si bari terus nyarita. Jadi ayeuna ieu si belang teh dibawa heula ka tempat urang Nyai. Na teu langsung diperenan be atuh lah. Di dieu je jiwana bari rampas sakalian kalung berliana. Ku cara kitu ceuk akang mah tereh beres meureunan urusanana. Abdi geus mutuskan gitu Kang Asep. Setiap keputusan ti pamimpin tangtu kudu diturut. Pikeun ngalaksanakeun karep jeung pamaksudan jelas. Kudu disaksian ku sakabeh anggota Karaman Gagak Roban. Sabab urang mangrupa kumpulan jalma-jalma anu kudu tetep bisa bebarengan Kang. Jelas Kang Asep? Suangsi neuteup ka Asep Bolang. Anu diteuteup harita ungeuk bari ngajawab. Ya jelas atuh ari kitu mah Nyai. Nyari akang jeung barudak matang tuh be kudu nurut kana parentah ti Nyai. Sabab Nyai salaku pamimpin. Sok gotong atuh tah si belang urang bawa ke tempat urang euy. Geus kitu mah si belang digotong kuduaan, awakna ngagantung suku jeung leungeun anu meunang ngaborogod harita ditalikung kana awi gombong. Teu beda ti sato anu meunang moro be kaayaan si belang dina waktu harita. Urang tinggalkeun heula kaayaan si belang anu geus beunang dicangkalak ku Suangsi sarta rek dibawa ka pamukiman Karaman Gagak Roban. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Caturkeun di tempat sejen. Nilawati sadar tina kapiuhanana lantaran pangaruh minuman, ngarasakeun awakna jadi leuleus tanpa tanaga. Sedengkeun seta harita bet leuwihna langsa. Sabab Nilawati jadi milu kabawa korban. Nilawati ngareret ka seta anu diuk dihandap dina kaayaan Paroman Alum. Nilawati ngarenghap narik napas panjang bari terus ngomong lalaunan.
Tesangka urang bakal tepung di dia. Tapi dina kaayaan jadi tawanan geningan. Ngan, abdi teu jadi penasaran. Sabab ayeuna tepang jeung Kang Seta, Kang. Ngan ieu be, akang manut jadi nalangsa jeung prihatin teh. Saliran Nyimas bet jadi kabawa kana pasoalan akang. Padahal apaan sebenarnya mah akang anu jadi pokok masalah keur Tuan Van de Hus mah. Teu kada nyereos kitu, Kang. Abdi memang tos nekadkeun dina hate hoyong nulungan Kang Seta. Malah aya anu matak panasaran pikeun diri abdi upami nguping keterangan ti Tuan Van Hus teh, Kang. Naon anu matak panasaran keur Nyimas teh? Cobi ayeuna jelaskeun ka akang. Iya, Kang Seta. Tuan Van Hus nyaurkeun nu jadi masalah sareng Kang Seta teh nyaeta ngeunaan Non Mary. Anu saurna mah dicana ku Kang Seta. Abdi jadi penasaran. Margi Kang Seta teu acan ngajelaskeun ngeunaan hubungan anu salaresna antara Kang Seta sareng Non Mary, Kang. Nilawati panasaran. Sabab salila ieu Seta memang kungsi nyabit-nyabit ngeunaan ngaran Non Mary. Ngan teu ngajelaskeun aya hubungan naon antara Seta jeung Non Mary. Seta neuteup ka Nilawati bari ngahuleng sakedeung siga anu keur mikir. Tapi akhirna Seta nangtukeun sikep memang eueuh salahna upama nyarita sacara terus terang ngeunaan hubungan dirina jeung Non Mary. Memang sigana bae ayeuna kasempetan keur akang nyaritakeun ngeunaan hal anu sabenerna. Ngantang tuku akang kudu dijujut heula ti puhuna dipapai ti rundayanana ka sang tukang akang tepung jeung Non Mary. Kakara oge Seta rek nyaritakeun ngeunaan hubungan antara Seta jeung Non Mary. Harita panto aya nu muka ti luar katingali Ki Bulung jeung Ki Rabok sarta 2 urang murid Ki Bulung ting jaranteng nangtung di luareun panto. Geus kuduna ayeuna kudu milu andi kaduaan. Seta, Nilawati. Teu kudu wakan nanyakeun rek naon. Sok giringkeun urang bawa ka tukang euy. Ki Bulung mere parentah ka 2 urang anak buahna sangkan ngagiringkeun Seta jeung Nilawati. Dibawa ka tukang imah. Seta jeung Nilawati henteu bisa barontak lantaran 2 leungeun anu diborogod. Lian ti eta Nilawati mah asa leuleus eueuh tanaga. Kituna teh lantaran pangaruh minuman anu disuguhkeun ku Tuan Van de Hus sarta diinum ku Nilawati. Sanggeusna aya di tukangeun imah anu memang aya lahan lega jeung laluasa. Nilawati jeung Seta dipisahkeun nangtungna. Ki Bulung jeung Ki Rabok katut 2 urang murid Ki Bulung harita ngajajar nararangtung. Kabehanana memang ngadaguan datangna Tuan Van de Hus kadinya. Bener be, teu lila datang nyamperkeun Tuan Van de Hus. Well. Suta ngariung teu tieu menawi. Seta encuka Nilawati. Kita orang ayeuna bertemu lagi menawi. Seta, kowe orang masih kene belum bisa kasih keterangan jelas mengenai Mary, Tuan punya anak, Seta netep antep ka Tuan Van de Hus bari terus nyarita dina sikapna anu teu robah. Sabab memang teu nyaho di mana ayeuna ayana Non Mary. Sakumaha anu geus dijelaskeun sababaraha kali ka Tuan, naon anu dicaritakeun ku kuring teu robah Tuan. Kuring tetep dina jawaban anu geus kalisankeun teu nyaho aya di mana ayeuna Non Mary. Betul Mas. Kowe orang bandel Seta. Teu menghargai menawi karena pertanyaan Tuan. Rupa-rupanya ingin agar Tuan melakukan tindakan yang kejam. Upami kitu kowe harus memberi pelajaran menawi. Tuan Van de Hus bener-bener ngambek. Tuan Van de Hus ngareret ka Nilawati. Seri sini bari terus nyarita. Tapi ayeuna menawi ieu Nilawati merenan anu kudu ditanya menawi. Ki Bulung, coba korek keterangan
Hari ini on Nilawati. Tuan Pandehus ngareret kaki bulung. Anu direret ungek bari terus ngomong. Tenang tuan. Kangaranan jelema anu kieu mah kudu ku cara anu sejen ye. Sada. Lamun si laing terek terus terang baik ngeunaan di mana ayeuna ayana non Mary. Kapaksa dewek bakal nanya naon ngayakeun tindakan sia. Dewek bakal nanyakeun teh heuh kaya yo. Kasih Nilawati sia. Ki Bulung ngareret ka Nilawati. Anu direret malik neuteup bari terus nyarita. Nah bet ka kuring. Naon hubungan anak kuring jeung masalah Tuan Pandehus? Kuring mangan ukurek nulungan Kang Seta datang ka dieu teh. Nilawati negrakeun jalan pikiranana. Puguh memang manehna mah teu nyaho kana masalah anu sabenerna. Sabab datangna ka dinya teh hayang nulungan Seta. Ki Bulung seuri bari terus ngomong deui. Memang hubungan anu langsung antara anjeun jeung masalah Tuan Pandehus ya. Tapi moal datang rek nulungan meureun lamun teu bela mah nu mata kayeuna perhatikeun ku laing sia Seta. Nah mending keneh Nilawati disiksa kalayan dideleu ku maneh dikurang ajaran atau mending keneh ngaku terus terang mere beja ngeuna non Mary aya di mana. Pikirkeun heula si anu asa ku si laing Seta. Ki Bulung ngareret deui ka Seta. Anu direret jadi ngahuleng dibarung jeung ngarahuh jero hatena. Bisa kanyahoan ayeuna mah Nilawati anu bakal dijadikeun sandra sangkan manehna bisa nyarita mereka terangan anu diharapkeun atawa anu dipentak ku Tuan Pandehus. Seta ngabagikeun paneteupna ka sakur nu aya di dinya. Anu paling akhir neuteup kaki Bulung telila terus nyarita. Henteu kudu ngalibetkeun Nilawati dina ieu masalah. Sabab Nilawati memang teh hubunganana jeung masalah di antara kuring jeung Tuan Pandehus. Seta memang teu miharep upama Nilawati dijadikeun jaminan dina harti milu disiksa kabaud kana eta pasoalan. Ki Bulung nyerenge seuri bari terus harita nyarita deui. Teu bisa kitu deuleu Seta, teu bisa kitu. Andika tetep kudu milu nyaksian ngabandungan upama keukeuh teu mereka terangan anu diharapkeun ku Tuan Pandehus ya. Ngandung harti ilaing bakal ningali Nilawati nyandangan panyiksa. Sok, mending keneh ngaku mereka terangan anu sabenerna atawa ningali Nilawati disiksa dikurang ajaran. Nilawati neuteup kaki Bulung bari terus nyarita. Kuring kakara ayeuna ningali aya jago kolot anu tetela kalakuan jeung tindakanana teu beda ti budak leutik. Tapi teu kudu salempang Kang Seta. Urang teu kudu ngarasa sieun ku jalma-jalma anu aya di dieu sarta ulah beunang diancam abdi dilebetkeun kana ieu pasoalan. Upama memang urang teu boga salah, nah make kudu sieun Kang. Nilawati neuteup ka Seta. Teuneng ludeung taya kakeueung sigana teh. Seta ngareret ka Tuan Pandehus terus nyarita deui. Tuan, leuwih hade Nilawati dibebaskeun sabab memang taya hubungan jeung masalah di antara urang duaan dina waktu ayeuna. Jadi ku ayeuna kitu, Tuan teu kudu mamawa Nilawati. Leuwih hade bebaskeun Tuan. Seta, dalah lamun bisa mah hayang barontak terus ngebebaskeun Nilawati. Tapi kitu nate ngan ukur karep jeung kahayang wungkul. Sabab jelas Seta teu bisa ngalakukeun tindakan naon-naon. Tuan Pandehus seuri bari terus nyarita deui ditujukeun ka Seta. Well, kowe bicara asal enak sendiri Seta. En tidak mungkin Tuan bebaskan Nilawati menawi. En bisa ku Tuan dibebaskan en lamun kamu orang sudah katakan keterangan yang jelas en benar mengenai kita orang punya anak yaitu Mary. Kowe orang mesti ngerti Seta. Ayo, tunggu apa lagi? Laksanakan rencana kita Ki Bulung. Tuan Pandehus mere parentah ka Ki Bulung anu diparentahkeun dina waktu harita ngalengkahkeun sukuna ngadeukeutan ka Nilawati bari terus nyarita ditujukeun ka Seta.
Ilaing tetep bandel saya hayang ningali ieu Nilawati di bulugiran baju nah terus zina digadabah kahormatan anakku murid-murid dewek daek jeung sanggup gitu nikah ngabandungan anak Leungeun Ki Bulung katingali nyekelan puhu leungeun Nilawati. Seta ngarenghap narik napas panjang, manehna memang teu miharap upama nepikeun ka Nilawati di buligiran, dijambretan bajuna, saterusna dihareupeunana dijadikeun korban nafsu murid-murid Ki Bulung. Ningali Seta masih keneh tacan cumarita, Ki Rabo milu kesel hatena terus milu nyarita. Hei, Seta, ingetkeun sia deuleu. Naon anu diomongkeun ku Kang Bulung lain ancaman kosong sia goblok. Caritaanana bisa dibuktikan sia deuleu. Bisa jadi kenyataan. Nu mata gancang sia ngomong anu bener. Nu bener ngomongna sia Seta. Samemeh dilakukeun tindakan ka Nilawati deuleu. Nilawati sikepna tetep galak. Henteu ieu nembongkeun ka sieun sigana teh. Kadenge harita Nilawati nyarita deui. Anjeun kabeh memang jalma-jalma anu licik. Jeung teu nyatria. Lamun bener nyatria, bebaskeun kuring. Ulah make jeung diborogot kieu sagala rupa. Rajan wani sanggeusna kuring dina kaayaan di baruang ku inuman. Kitu tindakan satria Nilawati kalaka jadi nafsu tumali jeung kaayaan anu karandapan ku dirina dina waktu harita. Ki Bulung kadenge harita nyarita deui. Montong make loba ngomong Nilawati. Sanajan dibebaskeun oge maneh moal bisa ngalakukeun tindakan naon-naon sia deuleu. Sabab pengaruh inuman pasti bakal ngaleungitkeun tanaga maneh sorangan Nilawati. Jadi ayeuna mah tinggal gumantung ka ilaing ieu Seta. Nah tetep masih keneh rek bungkem moal nyarita nu sabenerna. Ku dewek dibere waktu, dibere kawijaksanaan pikeun mikir sakedeung sia. Atawa rek nyaksian Nilawati di taranjangan. Terus digarap ku murid-murid dewek sia. Mangkaning sakieu mulus napa kulitanana. Tangtuna oge lebar meureunna Seta. Caritaan Ki Bulung pugu be pikeun Seta mangadatangkeun rasa kasalempangan. Manehna memang moal tega upama caritaan Ki Bulung jadi kanyataan. Nilawati dijadikeun sasaran jeung korban. Seta ngahuleng bari mikir sarta ngomong sorangan jero hatena. Jelas aing moal tega lamun nepikeun ka kudu ngabandungan kaayaan Nilawati dijadikeun sasaran saperti ancaman anak Ki Bulung. Hanjaga make jeung datang ka dieu segala rupa tu Nilawati. Padahal lamun teu datang ka dieu mah geus tangtu moal kabau meureunan ku pasoalan diri aing dina waktu ayeuna. Kumaha ena sikep jeung tindakan aingnya? Ngan anu jelas aing memang moal tega upama nepikeun ka kudu nyaksian Nilawati dihina mah. Kapaksa ieu mah aing kudu ngareka carita demi kasalamatan dirina Nilawati. Kitu di antarana kaayaan eusi hate Seta dina waktu harita. Ki Bulung jadi teu sabar ningali Seta masih keneh tacan cumarita. Harita terus ngomong deui ditujukeun ka Seta. Kumaha Seta? Masih keneh tetep rek bungkem sia goblok. Moal mereka terangan anu diharapkeun ku Tuan Deu Paus. Lamun kitu ayeuna maneh ieu bakal nyaksian nya. Ayeuna keneh ieu Nilawati ku dewek bakal ditaranjangan sia. Murid-murid dewek tangtu bakal ngalaksanakeun parentah dewek sia. Seta netep antep ka Ki Bulung terus nyarita. Ki Bulung kuring minta supaya Nilawati ulah diganggu. Nilawati teu boga dosa. Ieu urusan kuring, memang kuring sebenarnya nyaho di mana ayeuna tempatna non Meri Cicing. Kapaksa Seta dina waktu harita ngareka carita sabab hatena teu mikeun ari kudu nyaksian Nilawati menang panghinaan mah. Tuan Vandehus netep seukeut ka Seta bari terus nyarita. Hot. Memang kudu kitu menawi maneh Seta. En lebih baik kamu orang terus terang. En cepat katakan di mana itu si Meri, Ngeunaan tempatna non Meri Cicing. Memang moal bisa diwang-wang jeung dilelebah ti dieu Tuan. Sabab terus terang memang jauh oge jarakna ti dieu nu jelas lain di lembur kertasana non Meri Cicingna. Oh ya,
Coba sebutkan ayat di mana menawi. Lamun kamu orang terus terang, Tuan bisa kasih pertimbangan supaya kamu orang tidak dikenakan hukuman ya. Tuan Pandahus katingali henteu pati galak teuing sikepna sanggeusna ngadenge seta terus terang mah. Coba sebutkeun kadawek sa seta. Di mana ayeuna cicingna non Mary? Ngan ingetkeun ilaing ulah coba-coba ngahareuikeun kadawek sia deuleu. Lamun hayang ningali Sinilawati salamat. Lamun manen teu jujur ngandung harti maneh bakal cilaka sia goblok. Cek kuring oge kakara bisa dituduhkeun tempat jeung lebah-lebahna. Lamun kuring geus tepung lawung, maksud teh kuring kudu anu jadi nuduhkeun jalana. Jadi henteu bisa dilelebah sabab memang cukup jauh jarakna. Jadi kuring kudu langsung anu nuduhkeun anak ieu mah ye. Ki Bulung jeung Tuan Pandahus silih teuteup kadenge harita Ki Bulung anu nyarita deui. Jadi kitu tah Tuan. Lamun kitu mah ieu si seta kudu nuduhkeun ka urang di mana lebah-lebahna atawa tempat cicingna. Maksudnya tempat cicingna non Mary Tuan. Tuan teu kudu sieun sabab si seta inditna dibarengan ku Kulajeng Kirabok. Ki Bulung ngajelaskeun kana maksud caritaan seta. Tuan Pandahus ngareret ka seta terus nyarita deui. Seta, kamu tidak bohong, lamun bohong menawi berarti kamu orang akan tahu sendiri akibatnya. Ingat, kita orang tidak main-main dalam melakukan tindakan. Kamu orang bisa rasakan nanti akibatnya. Kalau main-main, mau diberi diampun menawi. Ngerti kamu seta? Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak jimat awaki nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weleh ngapi ngajari berang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya wilujeng kantun.